Ayah hayam digegel ku anjing tah hayam. Paeh dibawa ka nu bogana. Nu jadi pertanyaan eta hayam halal tawa haram di daharna. Maka jawabna tafsil. Lamun anjingna anjing mu'allam maka eta hayam jadi halal dagingna di dahar. Ngan lamun anjingna anjing goer mu'allam maka eta hayam jadi haram dagingna di dahar. Nu kumaha ari anjing mu'allam? Anjing mu'allam teh anjing anu ngarti. Bisa dibuktikan mu'allam jeung goer mu'allamna dites. Lamun dititah cicing ku nu bogana eta anjing cicing. Titah indit, titah lumpat, tadi tesna lobana 3 kali. Maka nu kitu disebut anjing mu'allam. Ngan lamun eta anjing teh dititah cicing. Dititah lumpat cicing. Nah eta disebutna anjing goer mu'allam. Maka lamun aya hayam paeh ku anjing goer mu'allam maka eta hayam jadi haram di dahar daging.